Kadieu urang ngadamel gayemeun baraya gampil ngadamelna oge nya ieu margarin purulukan we ieu nganggo seseungit panili bubuk teras kitu aurana ku gula bubuk tah ieu teh urang akui-akui nya dugi kakacampur sadayana tuh kawas kieu haju urang curulungkeun ieu bodas enog aduk-aduk deui dugi kakacampur sadayana nya tah kawas kieu baraya gigering nyelan oge wios nya. Kieu mah urang purulukeun we tarigu saparapat sareng aci 100 gram urang adukeun nganggo cocolet we nya meh leuwih gampil ieu oge rada tanggal geuning ngadukna teh aslina mah rada lami dugi kahoyong kieu teh kararasan gaduh keneh coklat bubuk ieu teh bade dirasa coklatan we coklat bubuk teh ditinyuh ieu nganggo lisah sayur akui-akui dugi ka cair kawas kieu na meh urang hijikeun sareng adonan nu tadinya kurah karih dugi kakacampur rata kawas kieu tah tinggal dicetakan ayeuna mah abi nganggo cetakan kawas kieu baraya lebetkeun we langsung kana cetakanana perocotkeun we tuh teken nganggo jempol da teu gaduh ieu teh plastik segi tiluna wios lah rada tanggal oge nganggo jempol we kieu baraya meh rada pantes katingalina urang topingan kieu nya baraya tuh beres we nya tinggal di open ieu teh 30 menitan mah nganggo seuneuna teh sedeng cenderung kecil kade hilap digular gilir ameh asakna teu wawarehan nya tah ieu tos asak we baraya ieu resepna nya rasana teh garing baraya raos pisan ieu teh kanggo gayemeun murang kalih oge hade mirip-mirip kitulah sareng choco chip Good Temp tong hilap bersyukur baraya mangga urang ngaleueut.